Upami kapungkur jalmi pegat eling dina momen-momen keur nginum arak kitu teh eta teh. Upami ku perkembangan zaman saras seueur jalmi anu dinten ayeuna mah teu nginum arak oge pegat kitu tina eling teh kitu. Tan mawi upami nyumetkeun pikih lama ieu teh arak, upami nyumetkeun ilmu tauhid mah berarti sanes kanten padamelan anu berefek karena pegatna eling jalmi ka pangeran teh Homar gitu. Jadi sanes nginum arak unggul. Jadi upami urang diterjemahkeun bentukna dikeun ka dinten ieu jadi sangat-sangat banyak itu. Jadi seueur bisa anu matak megatkeun jalmi pegat tina eling ka pangeran da poe ieu mah sanes nginum arak unggul gitu. Da budak ngora main game oge megatkeun eling ka pangeran gitu. Da aya kalana ibu-ibu lalajo sinetron oge megatkeun eling ka pangeran. Da aya kalana bapak-bapak nguseup oge sok megatkeun eling ka pangeran gitu maksudna teh. Tanu mata jalmi kafir pinter gitu. Ngadamel berbagai media, ngadamel berbagai perangkat, ngadamel berbagai program anu inti nama kumaha carana megatkeun sangkan pegat tina eling ka pangeran gitu. Seueur didamel utamina mah di kabi tahun 80-an ka dieu hadirna teknologi informasi gitu ya. Nu dimanfaatkeun ku iblis teh gitu. Ngadamel perangkat-perangkat anu tina perangkat eta teh tos tiasa dipastikeun jalmi jadi pegat tina eling ka pangeran gitu maksudna. Malihan ayeuna mah teu hungkul ka jalmi nu tos ditakwin ku usia balik dugikeun ka budak alit oge tos disiapkeun gitu. Pokona mah kumaha carana supados pas lebet usia balik ieu teh tos otomatis jadi kafir gitu.